Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wargi-wargi sadaya, para nonoman, anu sami hadir. Alhamdulillah, ieu merempeg. Urang kawitan obrolan. Sok sanaos posisina di masjid. Namun ieu teh anggaplah obrolan biasa. Sane ceramah, sane dakwah, sanes tausiah. Margi naon ari ceramah, dakwah, tausiah mah. Kesana teh si ustad teh kan mapatahan. Kadang kawis kesan karituna teh nitah. Kadang kawis deui kesana teh bahwa naon anu ditepikeun ku ustad teh ngandung harti si ustad teh geus kitu. Nah, ayeuna mah urang obrolan biasa we. Sabab duka iraha mimitina, duka iraha diresmikeunana istilah ngaji gitu kan. Istilah ngaji teh lamun tempat sok ditibakeun teh ka masjid. Terus anu diobrolkeun dina pangajian sok bag-bagan agama. Eta umumna nu disebut ngaji. Tapi lamun urang ngalitian undak usuk bahasa gitu kan, kecap ngaji teh asal bahasana teh tina aji. Aji anu nyeuweuna teh tina bahasa Jawa. Yen aji teh nyaeta lamun bahasa Sunda mah ulik. Jadi lamun ngaji itu berarti urang ngulik. Nah, ngulik naon wae sangkan eta nu diulik teh bisa jadi manfaat. Bisa jadi manfaat. Naon perluna urang ngaji aya kecap kolot baheula. Nu mangrupakeun hiji papatah atawa papagah ka anak incuna. Yen lamun urang lumampah di alam dunya dina hirup kumuh sapopoe teh naon anu katingali, naon anu kadenge jeung naon anu kaalaman urang teh cenah kudu dijieun eunteng. Nah, kecap eunteng simpuring moal ngabahas naon definisina eunteng. Batang tulah aya eunteng mah di tiap imah pasti aya eunteng. Di tiap tempat pasti aya eunteng. Kadang-kadang hese neangan hiji jelema anu sapopoena tarang eunteng. Pasti aya nu eunteng. Ngomong ibu-ibu banyak. Ibu-ibu kaum hawa, awewe gitu kan. Pasti teu bisa dilepaskeun tina kecap eunteng. Kudang sare eunteng. Tas mani eunteng. Rek nyaba eunteng, tas di baju eunteng. Anu rek diaji ayeuna urang neangan falasifah. Falasifah teh bahasa Sunda, sik bahasa akademisna mah filsafat. Urang nyoba-nyoba ngabongkar, urang nyoba ngoreh tina falasifah eunteng. Lamun urang eunteng sebenarnya mah para ahli geus loba anu ngabedah, anu geus ngabongkar falasifah eunteng. Tapi sing kuring di dieu bakal ada beda nu dibedahna teh paling aya tilu perkara dina falasifah eunteng. Anu kahiji, lamun urang eunteng aya nu aneh teh. Hah? Aya nu aneh. Naon nu aneh? Ai, eta mah nu katingali. Kabeh badan urang posisi anu ti hareup kabeh katingali dina eunteng, lamun euntengna satangtung. Tapi aya nu aneh. Cik, pangalitiankeun naon nu aneh dina eunteng? Nu aneh dina eunteng, leungeun urang katuhu dina eunteng jadi kenca.
Leungeun urang nu kenca dina eunteung jadi katuhu. Suku kok kabeh anggota awak ti luhur nepi ka handap dina eunteung pasti lalawananana. Kenca jadi katuhu, katuhu jadi kenca. Nah eta falsafahna, falasifahna. Begitu urang eunteung teh kolot baheula pan make silib. Pangna kolot baheula yen lamun nu katingali ku urang, anu kadenge ku urang, jeung anu kaalaman ku urang kudu jadi eunteung teh anu kapanggih lamun urang kaluar ti imah teh pasti aya papasanganana, pasti aya lalawananana. Seperti cek para dalang geuringnya yen hirup di dunya teh papasangan. Aya beurang, aya peuting, aya halodo, aya ngiji, aya luhur, aya handap, aya panjang, aya pono. Nah, falsafah tina eunteung tetela geuning urang teh kudu apal. Sanggeusna urang eunteung begitu kaluar ti imah teh urang bakal bentrok jeung hiji kaayaan, jeung hiji perkara anu pasalia jeung aslina nu aya dina hate urang, jeung aslina nu aya dina pipikiran urang. Lamun urang niat hade ti imah pasti bakal bentrok jeung anu boga niat goreng ka urang. Lamun urang ngomong hade ka batur pasti bakal ngadenge omongan anu goreng ti batur ka urang. Lamun urang niat nyaah ka batur pasti bakal mangih anu ngewaleun ka urang. Tah ku kituna pangna urang eunteung teh urang taki-taki. Samemeh kaluar ti imah teh urang eunteung heula taki-taki yen urang teh bakal nyang hareupan perkara-perkara anu bakal pateujaia, anu patukang tongong jeung kreteg hate urang. Sabalikna ti eta, lamun urang niat goreng ka batur, oge tangtu batur teh aya anu resepkeun ka urang. Lamun urang ewa ka hiji jelema bakal aya anu resepkeun ka urang. Lamun urang ngarasa lemah pasti aya bakal aya nulungan ka urang. Ta eta falasifahna dina eunteung naon sababna kenca jadi katuhu, katuhu jadi kenca. Tapi aya anu teu robah, anu teu aneh dina eunteung. Naon? Anu tadi mah robah ye. Beda patajanya. Urang katuhu dina eunteung kenca. Tapi aya anu teu robah. Naon? Hah? Panon kenca jadi katuhu. Pantungan urang mah anger. Hah? Anger. Pantungan urang anger robah jadi dibalik. Deket. Hah? Deket. Anu teu robah dina eunteung kalangkang urang luhur jeung handap. Teu pahili. Sugan dina eunteung masuk ke urang jadi di luhur, sirah urang jadi di handap, teu pahili. Nah, matak eta kadang-kadang para ahli nyebutkeun hiji-hijina sobat anu pang jujur-jujurna, hiji-hijina dulur anu pang jujur-jujurna iwati eunteung. Buktina na eta antara luhur jeung handap. Luhur jeung handap mah teu pahili, suku urang anger napak di handap, sirah urang anger aya di luhur. Tah, eta naon falasifahna, naon sababna luhur jeung handap teu pahili. Anu kahiji, falasifahna luhur jeung handap teu pahili teh urang teh kudu sumanget dina nyang hareupan hurup ulah lelewodeh, ulah ngedul, ulah sahayuna, ulah gampang pasrah kana kaayaan. Naon sababna? Tingali ka handap. Yen sahanapeun urang, sahanapeun dampal suku urang eueuh deui sasaha. Berarti kan dampal suku urang di handap ye. Panghandapna teh lamun ieu karpet. Nah, sahanapeun dampal suku urang teh eueuh deui sasaha. Berarti urang anu panghandapna teh. Mata kudu sumanget. Naon panghandapna? Urang anu pangbodona, urang anu pang sangsarana, urang anu pang teu bisana, urang anu pang belegugna, eta keur sumanget urang. Sangkan urang leuwih getol deui ngulik ilmu, leuwih getol deui usaha dina ngala duit, leuwih getol deui dina ningkatkeun kahirupan urang. Sabab lamun urang ngarada ti handap, dina eunteung ge anger. Eueuh deui sasaha handapun urang teh, urang nu panghandapna teh. Eta keur penyemangat lamun cek bahasa Indonesia nama.
Karena mah semangat urang, sangkan urang leuwih ngaronjatkeun deui aktivitas urang. Leuwih ngaronjatkeun deui semangat urang. Nah eta hanap. Ari luhur. Luhur lamun tadi suku kawatesanan kudu ditincak ku urang. Luhur mah urang teu jujul kana lalangit sirah teh. Pasti aya lolongkrang kosong saluhureun silah urang tempo dina eunteung. Mun tadi urang nempo ka handap urang kudu pinuh ku semangat, lamun nempo ka luhur mah urang ulah rek jumawa. Apa jumawa? Jumawa teh sombong, rasa maneh, rasa mokaha. Yen saluhureun urang teh aya keneh nu sejen saluhureun urang, lowong keneh saluhureun urang teh. Anu kahiji panghandapna mah urang teh eueuh deui yen urang nu panghandapna, urang nu panghinana, urang nu pangbeletna, urang nu pangbodona, urang nu pangkedulna. Tah saluhureun urang mah amahan masih keneh lega keneh. Loba keneh udageun saluhureun urang, lowong keneh jalan teh. Loba keneh udageun urang. Berarti lamun urang geus berhasil aya di luhur, ulah rek sombong. Aya keneh nu saluhureun urang anu perlu disusul ku urang. Saluhureun urang teh naon wae? Anu elmuna leuwih pinter ti urang. Anu pangabogana leuwih beunghar ti urang. Anu pangabisana leuwih motekar ti urang. Lamun dikaitkeun kana agama, hapunten ieu pilih dia ya ustad. Nah, simpuring nyanyahoanan kana bidang agama. Lamun dikaitkeun kana ustad, begitu urang eunteung ngareret ka handap, eueuh deui sasaha? Gusti abdi teh geni jalma anu panghina-hinana. Abdi teh makhluk anu panghanap-hanapna. Sedengkeun di luhur masih keneh lowong. Berarti saluhureun silah urang teh bakal aya keneh anu saluhureun urang. Beh dituna Gusti anu pangluhur-luhurna. Matak ulah rek jumawa. Eta palasifah anu kadua tina eunteung. Tadi simpulnya nyebutkan asa pergi. Ayat 3 hiji deui. Hiji deui palasifah tina eunteung, lamun urang eunteung naon anu pangheulana di teangan? Hah? Tah. Lamun urang eunteung teh nu pangheulana di teangan teh nyaeta noda. Kokotor. Hah, diantarana cileuh, dahdir, korong, naon wae. Eta nu pangheulana di teangan. Sanggeus kapanggih bahwa dina panon urang aya belek, aya cileuh, otomatis nu ngenting terefleks dibersihan kan? Lamun aya dahdir otomatis disusut, lamun buuk kusut otomatis pasti disisiran. Naon palasifahna? Nu tadi keneh, kenca jeung katuhu yen dunya teh papasangan. Aya beurang, aya peuting, halodo, ngijih, lalaki, awewe, luhur, handap, panjang, pondok. Naon palasifahna? Palasifahna lamun dicontohkeun. Nah, lamun dicontohkeun. Ieu nah, ieu anu nunutan. Ieu bensin gede leutik. Nah, mah bisa nyebutkeun leutik. Nah, mah bisa nyebutkeun leutik. Ayeuna leuwih gede. Tah, eta jawabanna teh. Jadi lamun urang bakal bisa keur nangtukeun hiji perkara, ukuran hiji perkara, nilai hiji perkara kudu dipanggihkeun heula lalawananana. Seperti tadi, geus sabab saya teh ngaranna teh uji nyebutkeun yen ieu bensin teh leutik, sabab uji geus nyaho yen gelas teh gede. Urang moal bisa kana hiji perkara moal nyebutkeun hiji perkara teh panjang lamun teu manggih heula nu ponok. Kitu deui dina masalah ilmu, dina masalah kalakuan, dina masalah sifat, dina masalah tek-tek bengek teu hanteu, dina masalah salah jeung goreng ge, lamun urang niat hayang manggih nu bener, moal kapanggih bener teh lamun satungtung urang can manggih nu salah. Moal hirup urang bisa jadi hade lamun urang teu nyaho aya kahirupan anu goreng. Nah eta ulah waka dikabaturkeun dan nu ngeunteungna ge urang.
Jadi lamun beungeut urang hayang bersih, teangan heula kokotor anu aya dina beungeut urang. Lamun panon hayang bersih, bersihan heula cileuhna. Lamun beungeut hayang bersih, bersihan heula kokotorna. Ai rata-rata termasuk sing kuring sorangan, ai urang mah neangan kokotor teh lain dina beungeut urang. Tapi dina beungeut batur. Berarti lamun urang salilana neangan kagorengan batur, anu bakal bersihna saha? Batur. Lamun urang salilana neangan kokotor dina beungeut batur, nu bersihna bakal batur. Lamun urang sapopoena neangan kagorengan batur, berarti nu alusna teh bakal batur. Lamun urang neangan kasalahan batur, berarti nu bakal mangihan bener nage batur. Tah lamun urang hirup hayang bener, teangan kasalahan urang. Lamun urang hirup hayang alus, teangan kagorengan urang. Nah kitu palasipah tina gendeng. Aya tanyakeun. Masalah enteung. Memang kalau paheula teh sagawaya. Kalau paheula teh sagawaya lamun nyieun paribasa kadang-kadang sok dibungkus ku palasipah, ku naon? Ku sindir, silib, siloka. Nah, sabadana kitu kumaha carana atuh? Sangkan urang bisa sadar. Kan salila ieu teh urang teh karek nyaho. Karek nyaho yen lamun urang ngeunteung teh dina eunteung teh nu kudu panheulana di teangan ku urang teh kagorengan jeung kokotor jeung naon wae anu jadi gegeuleuh dina beungeut urang eta bersihan. Tapi ternyata dina praktekna dina kahirupan sapopoe ternyata urang teh masih keneh sok neangan kagorengan batur, kokotor batur. Apa tadi teh gini semuanya mau bener lamun teh mangi heula salah. Ya. Ai di kahirupan urang lah urang salah heula. Beh ngarasakeun minahna bener atawa kumaha. Panuna di gini ya. Dina palasipah tadi masalah kudu berarti eta mah kudu aya kecaparentah. Kudu mah hitungna ninggangna teh kanu positif. Kecap kudu mah kanu bener, kanu halus, kanu pinter, kanu soleh, kanu lempeng, pasti make kecap kudu. Kudu cager, kudu bager, kudu pinter, kudu jujur, kudu. Tapi pertanyaan tadi kan, nah urang teh kudu salah heula. Eueuh kecap kudu kanu salah mah. Sugan maneh teh kudu baong, kudu jahat, kudu goreng, kudu kedul, eueuh kecap eta. Sabab tugasna ge tadi lain tugas. Sacara spontanitas lamun urang ngeunteung masalah neangan gegeuleuh dina beungeut urang tanpa panita. Eta mah refleks urang neangan sorangan. Berarti tugasna teh lain kudu salah sabenerna mah, tapi kudu neangan kasalahan. Lain kudu salah heula, teangan heula kasalahanana. Bunuh diri. Berarti tadi dina awal bubuka obrolan urang kan kasabi tadi mah kan karek ngaji Quran, karek ngaji saepi, ngaji monyet, ngaji bagong, tah berarti anu terakhir dia cek mamat nyaeta ngaji diri. Keun eta berarti bahasanana leuwih panjang deui ngaji diri, kudu kumaha ngaji diri. Nah, salah sahijina konsep ngaji diri berarti nu tadi salah sahijina nya urang teh neangan kasalahan nu aya di diri sorangan. Eta ngaji diri. Padahal mun lumpat kana ngaji diri mah kan aya istilah pasti dulu mina ngadenge asal di mana, urang keur di mana, balik ka mana, rek mawa naon eta ngaji dirinya. Keun eta mah bahasanana dina. Tah nu tadi. Salila ieu urang teh karek nyaho. Yen dina eunteung teh aya kokotor. Karek nyaho yen kokotor teh kudu dibersihan. Tapi ternyata dina realitas kahirupan sapopoe geuning urang teh can bisa praktek. Naon sababna? Sabab urang karek nyaho. Nah, tadi kan dina awal kecap ngaji teh kan ngulik hiji perkara sangkan manfaat.
Nah, lamun hiji perkara geus manfaat disebutna teh ilmu. Nah, ieu anu sakola rada ised. Apal teu? Sarua teu? Kanyaho jeung ilmu. Lamun dina eta mah antara ilmu dan pengetahuan. Sarua teu? Beda. Bedana? Pengetahuan, ilmu jeung kanyaho. Nah, sarua. Soalnya kan di dina tadi jawaban diki sarua, ilmu pengetahuan gitu kan. Tapi lamun urang ningali karena paribasa, pun tadi ke para ustad dia, tidak aya ustad. Cenah aya hadis. Teangan ilmu nepi ka negeri Cina. Jadi bahasana teh henteu teangan kanyaho nepi ka negeri Cina. Jadi tugasna teh kita harus mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Henteu ditugaskeun kita harus mencari pengetahuan sampai ke negeri Cina. Berarti di dia geus ngandung perbedaan sabarna mah. Beda. Antara ilmu jeung kanyaho, ilmu jeung pengetahuan teh beda. Contohna nah, iya lah, lebih simpel. Budak leutik nyahoeun, ieu teh gelas. Lamun dijagrakeun eta wadah nu eta budak leutik ge bakal apaleun eta teh kopi. Budak leutik bakal apaleun eta teh gula. Budak leutik bakal apaleun nu aya dina termos teh cai. Nyaho eta teh. Nyaho ieu nu kieu teh gelas, nu kieu teh kopi, nu kieu teh gula, nu kieu teh cai. Apaleun. Nyaho eta teh. Tapi manehanana budak leutik lamun dititah niuh kopi ku urang can puguh bener bisa ngaracik gula sakumaha, kopi sakumaha, jeung cai sakumaha. Da karek nyaho. Nah, contoh anu real dina kahirupan urang sapopoe. Apal mobil? Nah, apal mobil. Dina mobil teh aya deket jok supir we. Aya setir, aya gas, aya rem, aya kupling, aya perseneling. Apal teh setir paranti naon? Paranti mungkal mengkol. Ari gas? Maju. Rem? Keur eureun. Perseneling keur ngoper. Bisa atuh nyupiran. Ongkohnya ho ieu setir teh paranti mungkal mengkol. Ongkohnya ho gas teh paranti maju. Ongkohnya ho rem teh paranti eureun. Ongkohnya ho perseneling teh paranti ngoperkeun, tapi teu bisa nyupiran. Da ieu karek boga kanyaho, can boga ilmu. Jadi beda antara kanyaho jeung ilmu beda. Anu leuwih parah deui, nu kalah man kusim kuring, kapunten deui ka para ustad ye, geulis aya ustad. Begitu gubraga alam dunya umur 7 tahun, cek bapak jeung cek emak teh, jang wayahna ku disunatan meh ujang asup Islam. Tah kanyaho teh asup Islam teh dikereut. Eta we. Nyaho. Kadieunaakeun anu leuwih parah deui. Jang geus disunatan mah wayahna kudu daek salat. Kumaha atuh bapak salat teh? Tah kieu. Nyaho urang teh, yen salat teh aya nangtung, aya ruku, aya sujud, aya salam. Lu jadi pertanyaan, eta salat bener henteu? Eta nya pertanyaan eta salat ditarima henteu? Lamun sim kuringnya ditanya, namun bisa salat itu, ada nyaho ti bapak salat teh kudu kieu. Ditarima teu? Teuing. Da eta mah karek kanyaho. Kekeun eta mah bagian ustadnya ngabahasna, ieu mah keur contoh. Jadi beda. Naon atuh definisina? Definisi teh bahasa Sunda naon di? Oh ngarti balah. Keun teh kudu disunahkeun definisi mah meureun can kapanggih bahasa Sunda nya definisi mah. Definisi kanyaho teh naon anu katingali, naon anu kadenge, naon anu karasa, naon anu kaame,
naon anu kaalaman ku panca indra nu aya dina awak urang eta disebutna teh kanyaho. Eta definisi kanyaho. Ari ilmu mah gabungan tinu naon anu katingali, naon anu kadenge, naon anu kaame, naon anu karasa, jeung naon anu kaalaman ku urang digabungkeun make pikiran ngagunakeun akal anu sehat sangkan eta bisa jadi manfaat keur kahirupan urang. Tah eta ilmu. Jadi ilmu. Maka kapunten deui ka para ustad. Para ustad ibadah bakal ditolak anu teu make ilmu. Ilmu oge bakal gaplah jeung mubadir lamun teu diamalkeun. Berarti ilmu teh nyaeta nu tadi teh ya gabungan naon wae nu kadenge, naon wae nu katingali, naon wae nu kaame, naon wae nu karasa, jeung naon wae nu kaalaman ku urang digabungkeun. Digabungkan dina pamikiran, diolah make akal sehat, nepikeun ka ngajadikeun hiji kasimpulan anu matak manfaat keur kahirupan urang. Tah eta ilmu disebutna. Tah sakitu sementara mah mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Hatur punten tina sagala rupi kakiranganana, oge nada tawakuf dina kalepatanana, hatur nuhun kana perhatosanana, oge hapunten bahasana bahasa sadidinten. Sepada seloma gitu nya, sepada seloma bahasa sadidinten. Mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.